Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama abdi Hafiz, asa sakola SMA hiji Subang, asa kelas 11 MIPA 5, Sampurasun. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana kalayeun hidayah sareng inahyana urang sadaya tiasa kempal dina ieu tempat kalawan dina kayaan sehat walafiat. Salawat sareng salam mugi tetep kacurakeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka keluargana katut ka para sahabatna teu hilap oge ka urang salaku umatna. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang. Sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit, kumaha kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat. Kanggo kapayuda dina kawitan ieu ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun inna dofatu minal iman. Nu hartosna kebersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngertos maksud sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan kepercayaan dina jero teh urang. Upami urang sadaya kepercayaan ka Allah, berarti urang kudu higienis atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageng nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sekitar urang. Kebersihan sekolah oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kebersihan sangkan hati urang ge milu bersih. Nah, kebersihan teh aya marupi-rupi macemna. Nyata aya higienis hate, higienis jiwa, higienis raga, sareng higienis rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu higienis sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Suci tur Maha Asih. Para wargi anu mloja cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem bili aya basa anu kirang entep sarana atanapi kecap anu kirang merenah larapna mugi kersa ngahampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.